Kebiasaan para pelanggan mah lamun nu hiji jajan nu sanesna milu jajan. Cik coba anu jualan seblak ciga aku aya nu sarua teu. Lamun urang keur cicing keur nyalse nu nungguan pelanggan tara aya nu jarajan. Giliran we urang rek kacai apa rek makan sok juljol pelanggan teh. Tah contohna poe ieu ti isu keneh si aku teh geus beres ulang-ulang scroll nu nungguan pelanggan. Eueuh nu jajan teh giliran we cengkat rek kacai teh meser. Ah sok baku cik aku teh. Tah ieu teh caritana mimiteuna mah nu jajan seblak teh saurang. Tapi nya kitu teh nyaeta pelanggan mah. Lamun nu saurang jajan pasti nu lainna ge milu jarajan. Jeung lamun nu saurang jajan seblak pasti nu lainna ge miluan jajan seblak. Jadi jarajanna teh kudu aya nu ngamimitian. Tah selain aya nu jajan seblak di dieu oge aya nu jajan mie gelas jeung pop es. Tah pop es nama di dieu teh ku aku dijual harga 2000-an. Nah cenah teh murah pop es teh dijual 2000-an. Ah ieu mah bohanan aya nu keur promo we. Beli satu renceng gratis satu renceng. Jadi ku aku dijual harga 2000-an. Tapi khusus anu minuman nu keur promo hungkul. Ari nu lain namanya harga normal we sakapna harga 3000-an.